Gusti Allah nyahuan kana naon anu dilahirkeun ku anjeun jeung anu disumputkeun ku anjeun khususna ka Rasul nyahuan mana anu disumput salindungkeun jeung mana anu dikitman disumput anu dilahirkeun mana anu diebrehkeun dijelaskeun jeung mana anu disampaikan jeung mana anu disumputkeun anu disampaikan apaleun kuari ge ka urang amal mana anu disumputkeun Allah nyahuan amal mana anu disampaikan Allah nyahuan nah ieulah sing hade jasa lantaran nu disampaikan jeung nu disumputkeun kanyahoan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lain sekadar kanyahoan fayujazikum mun urang nyampaikeun sesuai jeung aturanana dibales make ganjaran mun urang nyumputkeun bakal dibales make siksaan teu meunang disumputkeun ilmu mah kudu dibikeunan kanu sesuai jeung nu diberena ieu sesuai bere amil bere ieu mah sedang bere jurumiyah bere ieu mah sedang bere alfiah bere ieu mah sedang dibere syariat bere ieu mah geus mejeuna bertorikoh bere ieu mah geus sedang dibere hakikat sampaikeun sebab Kangjeng Nabi ge ieu mah syariat be sahabat mah ieu mah dipanggil Hudzaifah ta'al Ali ta'al Abu Bakar ta'al dibere tama ilmu hakikat jeung sederetan ulama nang sahabat-sahabat anu lain teu sambarangan Kangjeng Nabi nu ieu mah cukup salat bae maneh mah asal salat 5 waktu teu kudu jeung sunah geus eta malah pokona mah sia mah sorga bae salat doang teu kudu jeung sunah geus sorga lah meureun kadeuleunan nya mah eta waduh berat jasa sama kos jelema menta wiridan daga kiai batur mah dibere jol sia eta mah kula menta wiridan geus sia mah hees bae wiridanna terus balik ka imah barang balik batur menta wiridan dibere deui nyana sugan geus pohoeun kiai jaga sabulan ku Assalamualaikum Waalaikumsalam wa sia ieu mah batur dibere wiridan kula menta wiridan ka kiai sia mah geus bae wiridanna hees bae asal tas isa hees pan ka aing mah hees deui sakeuna teh sabulan batur menta wiridan dibere deui batur mah nu sholawat anu hiji nu macam-macam termasuk zikirnya nangis pohoeun meureun ka 3 kali minta wiridan deui ka kiai sia mah wiridanana asal teh sisa hees bae geus dista maja utama ceknya aing mah diberena jangan hees doang kunaon aing mah heran orenganan nya nama mun teu hees nonton TV malulu jadi geus sedeng ku hees ge geus jana mah wiridan gede eta sebenarnya asal tas isa hees rep hudang subuh sorga si eta mah sebab asal hudang bae TV remote ngan teu lecet doang ciat TV geus nu bagus guys ya naon garang-garangna nu leuwih ti TV teh ngomong atuh sia baheula mah parabola kuari mah geus laptop internet dan lain sebagainya Masya Allah eureun subuh bae geus teu nyaho kalar kidul geus wiridan jelema nu kos kitu mah ngees eta cek urang sepatan mah rawa gidang mah ngees hebat bae geus sakitu